dia mah tenang asa aya pamundangan. Yuk ayeuna urang nuluykeun tujuan. Pan rek ngaguha petengnya lain. Ceuk Ki Baraja inget kana tugas pokok. Sabab ku Anggara dititah ngancurkeun guha peteng. Laras kitu paman. Yuk atuh urang ngajugjug ka guha peteng. Ceuk Anggara bari singkil. Harita para mitra Ki Baraja tangga nyeh seuri. Telna telekeun dampal suku katuhu kana batu kalayang awakna siga nu hiber bangun hampang trek nicak batu dina gawir bibir gawir. Atuh Mang Dampa meuni colohok manehna kaget nenjok kahebatan Ki Baraja. Ilmu hampang raga para mitra sarna kacida pisan hebatna nu katelah ilmu hampang raga sirna bobot geus sampurna pisan. Hebat Ki Baraja bisa hiber jang ceuk Mang Dampa. Nya ilmu nama memang hebat tapi keun bae dan teu hiber ge bisa hanyat urang mah yuk urang ngarayap mapir gawir. Cek Anggara manehna terus naik kana gawir batu mapai kalayan hati-hati ngarayap siga kadal dituturkeun ku Mang Dampa bari jeung hati-hati. Akhirna bisa hanyat kalayan salamet tuluy leumpang tiluan ngajugjug ka guha peteng rek ngajorag si juru simpen bari leumpang galecok ngobrol silih bejakeun pangalaman. Malah ngeunaan Nyi Saerah nu balik ti heula ge dibejakeun ka Ki Baraja. Manehna nanyakeun dumeh baladna eueuh saurang. Cagtuna heula kaayaan Anggara anu harita geus panggih jeung Ki Baraja. Ayeuna urang malikan ka tukang nyelang nyarita si juru simpen nu geus hasil ngarubuhkeun Ki Baraja ngan hatena sedih sabab si Wirja wawakil nu ngan hiji-hijina geus perlayan. Harita sanggeus meresan Ki Baraja teh langsung asup ka guha. Datang-datang ngahuleng siga nu bingung. Nah naon nu kudu dipilampah sabot kitu torojol kilo gojo nyampeurkeun. Gek biuk harepeun si juru simpen. Gobang rubak dicekal teratingaleun pok nyarita. Kakang, kunaon bangun bingung? Nah naon nu diebutan? Hebat. Syukur maneh buru-buru datang. Kami keur susah ieu jeung bingung kitu ieu. Si Baraja kabur bilu ka musuh ayeuna dibalangkeun kana jungkrang sugan we kojor. Ari si Wirja geus binasa jadi korban perang anak buah si Bewok Ludes teu nyesa. Balad si Buldani teu ngelol nyaho ka mana? Tak waina kajadian ieu pasti dunungan urang ngabok. Sabab teu aya barang nu asup ka kudang eueuh duit nu datang ka ieu tempat. Ayeuna kieu botak kami rek nepungan Ki Burandil. Rek beureum rek hideung kajadian ieu dilaporkeun ayeuna pisan. Tak kulantaran kitu pikeun ngajaga ieu guha, ku kami dipercayakeun ka maneh. Ngarti sia botak? Ceuk juru simpen bari mureleng. Ngartos kakak, mangga sejadi jalankeun. Awas. Ulah wani-wani muka lawang utama, malah kudu ditutup bisi aya musuh nu asup. Kasalametan guha peteng aya dina tanggung jawab maneh. Taina kami rek ini. Mangga wilujeng angkat. Harita kene si juru simpen singkil ret-ret mageungan iket tuluy indit ninggalkeun guha peteng. Pikeun ngajaga eta tempat cukup dipercayakeun ka Logojo tea. Manganya kal waktosna sae para mitra. Rupina dugi ka dieu heula dongeng nu judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa dina bagian ka-81. Mangga wilujeng kantun bae permios. Mitra kaumda saking harita kene si juru simpen singkil ret mageungan iket tuluy indit ninggalkeun guha peteng pikeun ngajaga eta tempat cukup tu dipercayakeun ka Logojo tea. Kaayaan mani jempling di guha taya sora si botak nu jadi kapercayaan si juru simpen ngahulang sorang di hiji rohangan anu lega paranti si juru simpen cilik. Akhirna cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Amprok jeung waktuna Anggara rek ngajorag dibarengan ku Mang Dampa jeung Ki Baraja. Harita Anggara jeung baladna geus tepi kanu dijugjug narangtung tiluan bari neuteup gawir batu nu namtawi. Sajongjongan mah jempe. Ki Baraja ngadedengekeun aswara tapi eueuh nu nyurigakeun. Mang Dampa rarat-reret nitenan ka aya deukeut Anggara takda bisi aya telik pangindra jala ti pihak. Naon heula nu kudu dipilapor. Raja nanya ka Anggara, manehna teu wani kegabah dina bertindak bisi
sorangan keayaan menang sejongjongan jempling kaya sorangan muriga ukur sorangan lindungan guru sulit sawatara waktu betul mulai lama maraki baju hidup duaan marawaki mulan lalu kayak tahu beringat kita akan lumpang dong berat kemulan dikenal angara hari kapal sawat laksiran sawan ada kawan gestibul datang rek nanti saya sepawan anggaran naharewo bersalah anak waki wangku mengawasa akhirnya kona indah panan kosis yang tukang bokong mukungas menukan sabana kurang kodak kekipal manehna apa lu dua anak buah kekipal semua malana rambusan antara mereka hanya antara kunci atau mana antara anak buah ke anak buah minum makan ikan baru menemukan rezeki padahal bisa mendapatkan ini yang itu indah bangsan lagi kumaha kenyang bondaran atau mau ulah rembut barangna ibaraja geus teu sabar hayang geura narima tugas kaduan hilang kuring mah hayang nyaho rusiana kumaha carana mukakeun pantok sugana beunang diturutan moal beunang diturutan da manehna mah teu nyahoan kana rusiana ngan biasana jinyo simpen awas mata namun aya nu dadang geus nyaho pantok sok dibuka di jero da aya rusiana kucing urang saksian kuat tanah angara mencerong kanuduaan mu beuki deukeut kana gawir batu mandam pageus tatan-tatan hayang mewak nuduaan harita bangsat nudua geus eureun gemolan diecageun gek nu saurang diuk ding nu saurang deui mah lajag-lejeg bari nulak cangkeng nunggu dibuka tapi panto teu daek muka lantaran di jero teu wani muka da geus diwawadianan ku juru simpen yen ulah ngasupkeun jelema salila teu aya maneh pati harulang we duaan teh liuk deui kana gawir batu ngadaguan dibuka panto tapi kalah mata kesel tungtungna gero salah saurang ngagorowo buka panto cenah sora tarik nanu bolak balik pating saleor tapi taya jawaban panto tetep teu muka dua jalma silih reret ngerasa heran ku kaayaan harita sabab biasa mah karek jol geus muka taralila nungguan tapi harita mah pika keheuleuan jeung capek hayang buru-buru reureuh jeung sieun bisi aya nu nalingakeun duanana gegelendeng sakapeung nonyokan batu bari kekerok dina kaayaan kitu anggara Noel kaki baraja mere isyarat sangka newak eta jalma lebat cileung ki baraja luncat sakicep geus aya hareupeun nu duaan cakakak ki baraja seuri bari laleungan Bangianya apa lagi nih kain ha? Ceki baraja panon bolot. Muralang kanuduaan atau puguh dua nana ngajengho. Gap kana buntelan munur bari ngadeg-deg. Mereka mana sia ha? Ngajedog sia senat? Ki baraja ngambek. Ikuna bari ngajewang heuheung duaan. Kencak atuh nyekel beuheung anu musuh. Tuluy dijungjungkeun bangun hampang. Puguh sebenarnya. Si bangsa teh sukuna roroesan hulu teu bisa gerak leungeun muntang kana pigeulang ki baraja. Rek setor si adi betul. Eueuh si juru simpenna geus bocor. Lain keun si sia ha. Ki baraja seuri tapi matak pikasieun. Dua bangsat nu geus teu bisa walakaya timbang buncelik bari ngadeg. Geus nyaraho eta teh ki baraja jago kawak wawakil si juru simpen. Sok dilesotkeun budrag duanana kana lemah nambut tu bari sahudang deui. Nagareuneuh tapak nyekel ambekan eungap napa sesek. Daluk ha? Daluk ampun. Syukur daluk muka tadi bedog. Nuduaan teu wani baha bedog di dor. Anu harita anu disoren teh dilaan kalina dibikeun kaki baraja geus kitu bangsat nuduaan ditalian di katukangkeun tapi nu ditalian cukup jempolna wungkul direngkep keduanana tapi jadi patukang-tukang teu bisa walakaya
Geus kitu dijejak ku Ki Baraja curalit tuanana ngaguling ukurna napas bari ti peperangan. Bisa ngalawan cul weh geus kitu mah Ki Baraja laporan ka Anggara yen dua bangsat geus dicangkal. Moal kabur kitu paman, ceuk Anggara. Di badan kabur kalaka modal. Lain sadali dalina nu dibage naliku moal aya nu bisa ngalawan iwa di mang sorangan. Syukur ari kitu. Mang Dampa buka buntelan naon tah eusina? Anggara nunjuk kana buntelan ku Mang Dampa dibuka ana breh mata kaget. Eusina menirukai emas inten jeung berlian campur jeung duit menimet. Itu mah ngagarung meureun jang. Lain meureun deui pasti, lain meureun deui pasti. Kalian deui ulah gana-gana gampang nyokot ka barang haram. Lain hak urang. Mangga jang pangeda ngejuan butuh ge bantu atuh. Mang Dampa ngagugu. Eta buntelan di talian deui dicangking ku manehna. Da kitu parentah Anggara satulina Ki Baraja diparentahkeun pikeun ngabobol batu nyeun lawang pikeun asup ka guha peteng. Mundur, ceuk Ki Baraja. Anggara jeung Mang Dampa mundur ari Ki Baraja ngawahan gero ngagorowok mata keueung. Kalayang luncat nubruk ka wir batu. Barang geus tepi cebet Dampa suku ngajejak batu. Urubut ceuk aya sora nu katontak-katorekan. Buru batu ajura sagede-gede. Kalapa teh namru dihanap balong aya liang sagede tampir molongpong jalan ka guha. Anggara jeung Mang Dampa colohok pengung kaget nenyok kahebatan Ki Baraja nu sanggup ngajurkeun batu. Ari Ki Baraja para mitra teu ngarasa capek srog ka Anggara pok ngomong. Lawang geus muka, ayo urang nganyerot. Capek srog ka Anggara pok ngomong. Lawang geus muka, ayo urang nganyerot, dijamin aman. Hayu Mang. Tapi tetep kudu waspada ya buntelan duit ulah ditinggalkeun di dieu bawa ka jero sakalian. Mangga jang mangga. Blus ti duanana ka jero guha. Nu pangheulana Ki Baraja dituturkeun ku Anggara. Ditema ku Mang Dampa nu mawa dua buntelan. Tetela berat da meniti beberge mawa dua buntelan teh. Jol karohangan leutik pasar Ki Baraja ngajak milik batu. Kahana belah guru batu ancur. Namru kawas nuti heula rong aya lawang terus ka jero cempli. Para mitra kaum, tapi ngajan kitu ge sarerea tetep waspada aya musuh. Dampa geus ngahega berat mamawa buntelan. Kok nanya ke Anggara, "Jang kamanakeun ya Jang?" Udang harga dihijikeun kadinya. Mana udangna? Alah, Ki Baraja luak lieu kayak kana batu nu wangi. Harga jengke cakup ditonyok lepat tengelok rata jeung kayak barang geus menang batu kepok Mang Dampa. Luas di subuh runtuh manehna katinihan tapi lain runtuh hari breh aya lawang. Gede ieu mah asup ka batu. Kareupna aya gang lebar kira-kira sadeupeut. Rada poek jeung bau luput Ki Baraja mencrong rada lila cukup ngomong. Ieu jalan. Berasna ka hiji roangan nu lega marandi ngariung mun aya sawala kudu. Walahnya di dinya pisan cincinna cincinna. Yuk urang ganyero aya gak bisi musuh kapangyak. Temal Angga Tuan lalumpang mapai itu silil nenggot cahaya di tungtunggang bukti bila bukti caan serong kahiji rohangan anu lega. Handapna di tilaman ku alaktif aya meja aya kursi Mang Dampa manehna ngarasa heran ongkoh di rumah tapi caang bari jeung ulah. Ngan teu kaburu katanya sabab kaburu. Kumaha asup ka dieu ha? Reng si kotak nu berpikir kumaha tugas di dunungan kudu ngajaga. Ngadengi si Alkojo nyarita atuh harita Ki Baraja. Nyamuk ting sia botak. Ya kok nyamuk aing. Adio siap aja. Ki Baraja kudu bae ka si botak. Ninga pulang si botak lantaran tirisan kakak coba
kedatangan Semah nu di lulubuan Iban. Anggara si botak menjadi olgojok ulun manis apal kana kudu sangat. Banyak ke sebelah, ya. Ya, itu kabur. Tengah jalan. Jika di tangan kuai, di selawas tidak mudah. Itu toho, kemarin kau diintipin di kamari. Kami datang serangan, banyak ya. Bantulah kalau mau, suruh pedang masalah kenyawa kai. Yang tadinya, kau bahaya di sebelah. Ada baca di bawah-bawah. Bayan Anggara gega-gega. Tapi memang pasti diteke di bawah jam 呀，你妈！Maksudna marek nyembah tapi ku anggara ditahan dicarek nyembah tapi disana dan dia benar mana ari dunungan maneh amana nu ngaran si juru simpen kami hayang ai mah nyaho jawabna bari melot si baraja amakku dikana hormat anggara ari si botak teu aja ai yang ni amaran sia jinjoan sia bodak jujur nadi kayu kalau si botak jujur sarang hidup ke depan ampun manusia ngomong deh kamu dipencet nyawai kayaknya paman balik saja angara tetap tajam kerusuh awas tiba angara satu hari ditanya dari itu angara amana inditna si juru simpen kami aya perlu kamari mun teu dibejakeun duit kumaha si budak balik nyaho ai mah jangan kusoran kita tulis aja kamar lagi ai mah ai tidak mau lagi ai mah sumpah kedudukan mah usaha dia bisa duluan tidak kamar di ada ya bayan ari geus dengan ulah kadung di akhirna lamun tuhayaan kalbeheungna dibalangkeun kana bilik batu kabelut tarik pisan orang bijil awuhan awan tu dijerogi si botak ngadu bijil ketih awah asaring sarta pirana kapung uyuh namruh teu bisa hudang deui sabab dibaledogkeun kana batu make tenaga nu kajak kulok-kulok mutakeun ketih ulah pes antara ulas nalepas angara jeung mandampak baru ketika hijau kriuk asap bener kawas diundarkeun angara ngajengkok mandampak pasti tambukan akhir bakal nilihan ngarumpuk ka manehna kok angara nanya paman langit di dieu lobaji malah sabagian gede dina balan hinyu simpen jin malulut jadi banes maranehana narajang ka urang
mang dewamu jeung jin mah nyomoga ilmu nanyang akunya ka ujang kumaha ngayonan jin sabab mun teu bisa dielehkeun urang bakal jilak karek cacap omongan Kibaraja koceak Mang Dampa ngajerit bari nyekelan bason sabab teu puguh palangkakan anu ngaramus jaba beuteung asa anu ngeleket aduh jang tolong jang ditulung jang naon ari mah Anggara riwas ayo ngeleket enak bus di mata ini ketek ini bagi yang biru Mang Dampa bersin lantaran aya ngagir dia karena balajin jeung meges barijil ngeman tugas di juru simpen nyilaga malan jin geus nadang ceuk Kibaraja bareng jeung cebet aya nu mobil nampiling kana puhu ceuli Anggara teu wudu mata klieur da mending ngacelengeng asa katorekan Anggara ngareret ka hikir tapi eueuh sasaha sidik jin anu naranjang kurang ajar licik sia ceuk Anggara bari tuluy ngusap gelang bahar anu ngaringkel dina leungeun keca krieg-krieg guha teh beuki euneur celeg aya makhluk gede luhur sadua-dua daku hareupeun Anggara sabab nangtung mah teu mahi judul kana lalangit awan ku gede jeung jangkung orang nu datang teh dulja jeung duji sapatu jin ti nagara jin anu geus taruha Gusti ayo pikeun naon ceuk ulah boga musuh bangsa jin anu ngageugeul ieu guha ku Andika kudu ditumpurkeun perangan sing nepi ka beak kajaba lamun taluk ka Andika pek jin nagara jahanam mangga sejali estuk pun bisa Gusti dulja jeung dulji ngiles ieu ieu guha beuneur leuwih hos sirina keur aya surang ngaguru kandaruan ada surah kayu-kayuan ieuhna bangsa jin keur perang silih sahabat silih jiti ka masing-masing ngabeutil aneh deui para mitra geus aya nu perang mah Mang Dampa ge aman aya nu raja narik napas beuki sieun ku Anggara nu teteh boga patalukan bangsa jin nu beunang diparentah pok manehna tugas mang naon jang ibu haburak barik pantona ajurkeun kabeh mun bisa teangan kudang simpen harta tadi nu eta buntelan hijikeun tapi wayahna kuring moal milu digawe rek ngadaguan di luar guha sieun urung guhana ceuk Anggara terang mangga keut di buha urang ajurkeun sok dinaminya ulah aya jieu bising ka menderan Anggara jeung Mang Dampa tina guha sanggeus aya di luar ngajauhan batu anu kuring kudu asup tekung simila kadenge pating pelupuk pating golok hatta karasa awas aya lini harita para mitra sadaya orang gaya hasil bodas bijil tina liang dina lamping gunung sora batu nu diadu jeung batu deui pating beledag kaambil bau hangit mata kecil jang mangni bating kuring ka hulu Mang Dampa bari ngusap puluhna jajantung ratu bacok mangkul itu ngadenge kitu kejadian tadi luas karena cinta katanya panlahir ngetekin bubuh mangga kitu si gayo teh nu maramus ni aya ngajerit kok heuh ni katanya mah mangkrukna moal kuring mah anu nampiling kana ku ceuli kitu we ngececer ratu nya lah mun katanya jegrigna mah da moal teu moal diantep ku mangga tujang Mang Dampa meuni keukeuh mun aya jirimna moal burung dilawan omongan Mang Dampa kadengieun ku jin beureun da teu kudu sirina ari jeleg teh aya makhluk gede luhur bitik segede kenang peuteung budaya tujuan bujal segede batu mata bolotok semeurung kumis ngajadi segede leungit bulu botak jin ceuli bari ngaragamang rek mencet sirah Mang Dampa lenyap Mang Dampa teu reuwas daya papadan lantaran teu disangka bet aya nemongan jin teh jak 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 aja
Ya jin. Luas panon mencong rasa kadang. Aduh, Tidak ada ulah. Iya dah. Kodong di rawas. gampang jadi cukup ngomong. Gak perlu ngarotok ke angan. Barang jeng. Itu dengan jin orang luas tengaran urang dapur. Dirempet ke jeng anggara para mitra sadaya. Anggara diruasin harita teh. Ului atuh para wargi sadaya. Harita teh. Jung dijungjung ke dideketkeun kana beungeut bariseun jin. Gunakan bakat hubungan jalma dua pukul disalungkeun waktu saleugeun. Jalma dua dikeupel ku saleugeun. Angara rada ruas komo negosiun di murang geteng. Kacipta mun mebes kana tarang teh moal teu nancep. Masya Allah nya jin. Sigana ieu mah gegedugna keun sia. Angara usaha satekah pola. Sangkan hatena tenang, sangkan bisa ngelehkeun jin. Ajan bari jeung engap oge da dikeupel ku jin. Angara mapatkeun jampe pamake geus sababaraha kali kanyahoan mati. Barang cacap mapatkeun eta lapat jeung ngabuah gampang salah hiburan angara jeung manggang pada. Balik mangkuat hidup kana batin angkukeun buahan anggar. Diberikan pemaksal sababaraha kali harina gunakeun ilmu ampang raga sifat. Mincak lemah salamet sikit. Ajar sia manusia. Kunaon ni sia? Panas dah. Jin, ya bangsa naon ha? Bangsa mana sia balas guru simpen kene? Angara kalah malik nanya. Lain lagu betul. Lain aja kali. Ayo kasih di sini akan buat. Sia pemerasa ke dieu. Angara nalaan bulang. Anu tiduja teh. Sarung dibalangkeun ka palebah jin. Aduh biji hasut. Bila bukina bulu-bulu lekal. Tengah-tengahna para mitra ngagulung hasut bijil orai gede. Ngaburing kal bari disadaka kapok surut salawak sagede jingkul pulukna aya susurian kawas kuda. Malah puluna. Nyo orai gede kitu para mitra sadaya jin jadi malik kana orai. Ngingulkeun sebelum karajang orai. Cepet lutut orai ngababuk bitis. Rengkog-rengkog ala beuteung orai. Napa beuteung orai digegel kawas mula. Kalau orai murid kana sakubu tawak gitu. Dina sepi nepi kana puhung kabulit-kabulit. Rok cina gorowok sari orangna gerem. Aluhanna bulak balik kawas teh. Mandam pajeng anggarap ting kolohok nyakian kurta. Tapi teu kungsi wareg lalajo lantaran jin anu sobong teh ngadak-ngadak. Beungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Hari dua di orai siluman kapokok nangka. Kulantaran musuh geus kabur ledug orai tarobah wujud dari hasil. Aya gelang ngagoda tina batu. Hari hasil beungit-beungit teu kanyahoan. Eleh jin sobong teman. Ceuk Anggara tuluy nyokot di gelang. Terus kana leuwih kencang alimang dampak menuju. Kaget para mitra nengok kejadian di mataku. Hebat, saya jin dibuka kasakeun. Tujuh deui. Hadi eta bilang deh hadi. Jadi pisan manfaatnya jang. Ceuk Mang Dampa bari mencong kana gelang nu dipake ku Anggara. Ieu mah gelang rajajin nu diwariskeun ka kuring. Daratuna geus taluk, malah papatihna ge nu ngaran Dulja-Dulji, taluk ka kuring. Ayeuna keur tarung ngalawan jin urang dieu teh geuning. Ceuk Anggara lajen krek. Mang Dampa beuki reueus boga dunungan sakti.
ngorah keneh tapi elmuna sagalanya. Acaturkeun di jero guha para wagi Ki Baraja geus hasil. Kabeh geus ajur aya deui numerna aya rohang nu bisa dicicipna. Sebab ieu ku batu-batu ajur di budak lan Ki Baraja. Udang panyimpenan harta banda geus kapangi kawang dihancur. Bukan batu pagalitu gede bulu Eko dua bulan dibicikeun ka udang sakitu pamenta angar. Ngeles geus aya. Panudu nu aya gua nu jadi hancur. Urus simpen bae geura lembok bubuk baju. Waya tempat gigi sia. Ki Baraja pakat kubunga. Geus kitu dijieun ti luhureun. Ngolongan ka langit nuturkeun liang hawa. Para mitra kaum dang, pucung hul Ki Baraja ti luhureun gunung jauh ti Angara jeung Mang Dampa. Cakakak seuri nangtung bari nulak cangkeng. Ret Angara jeung Mang Dampa ngareret ka palebah Ki Baraja. Anu seuri breh Ki Baraja keur lelenggakan seuri. Oloh, Ki Baraja miju ti tongo jang. Ceuk Mang Dampa, pantes da moal bisa bijieun tina liang tadi atuh. Sabab hancur tempat nage. Nya pasti gua teh hancur jang. Puas siapa nuju nenyok itu mah. Mang Dampa marah mai nilubungah ka Ki Baraja nu geus hasil ngaburak bari buha peteng. Kalayang Ki Baraja turun ka hareupeun Anggara. Lalampahan jiga hap-hap turun teu boga kira-kira ngagara-garakeun maneh kawas kalakai. Celek nincak lemah cakakak seuri nemongkeun ka bunga. Hasilnya buha geus hancur. Balad jin geus eleh. Hemat jin anak buah ujang garaga. Jin anu ngageueuh ieu tempat tak yuk kami oge. Ceuk Ki Baraja. Nuhun atuh paman, syukur alhamdulillah. Geuning teu burung ancur tempat jalma jahat teh. Sugan we rada ngurangan kajahatan teh. Tapi kumari si juru simpen, urang teu bisa nyusul sabab teu nyaho inditna. Ceuk Anggara rada hanyelu. Lantaran si juru simpen teu kasampak. Wah salah doi, yang tu manehna init nebungan Nyi Buranil. Sabab ieu goha milik Nyi Buranil. Gudang marang nu kacida gedena, nyingana disabrak si Wirja Kojor. Si juru simpen langsung ka dulunganana laporan. Kumaha pamadegan paman ayeuna, nah mending disusul ka tempat Ki Buranil atau ditungguan heula di dieu. Jeung mang mah dagoan di dieu, nunggu nandangna. Sabab mun dinyorag ka tempat Nyi Buranil bakal berat ngalawan. Di situ aya jago nu adalah gang 2 wawakil ngahiji di Nyi Buranil. Lamun ngadangoan di dieu, musuh ngan hiji nyadana si juru simpen. Ieu babari najan gagah rongga ge bisa keneh diakalan. Ngomong da urang di luan bila aku teu bisa baheyeuk-heyeuk reungeun. Ki Baraja mere saran sangkan ngadaguan di dinya. Kuring satuju paman. Memang kitu alusna, tapi di mana cicingnya? Narek di dieu wae. Nya di dieu nganah Juni ulah di jero gua. Misi si juru simpen dengan nyawa dandangna. Hade kitu ge. Mang Dampa mun pengberang kenehnya wayahna neangan cai jeung dahareun keur eusi beuteung. Naon anu sakira ngeunah jeung halal pikeun di dahar. Anggara marentah ka Mang Dampa pikeun neangan dahareun. Mangajang permios. Leos Mang Dampa ini trek ngalacai keur nginum jeung abdas. Sakalian neangan cangeh gar atawa puyuh keur panggangeun. Kabeneran ari cai mababari teu kudu jauh neangan ngan dahareun rada hese. Sabab di wewengkon eta arang langkah sasatoan ngulampreng. Cagtuna dihanjuang siang teuneun dihaleuum sieum paragi nyokot ningalkeun. Urang malikan ka tukang ngaguar lampah si juru simpen. Nurek lapor kadununganana harita lumpat jocorelatan lir kilat. Kawas nu teu napak kana lemah kawan tugas luhur elmuna lepas pangabisana. Akibat tina tarikna lampah si juru simpen. Nimbulkeun angin duluwukan tatangkalan jeung dauna nu kaliwatan. Seah katebak angin. Kalakai marurag menimurubut maung turun tina tipating gudubug. Bagong molora pating salegor. Orai tapak pating buringkal manuk recet di sarada kagaruahkeun ku juru simpen nu keur lumampah. Cunuk kana waktu ningang kana mangsa anyog kahiji tu nu dituju.
hiji tempat nu harieum geuman reg si juru simpen eureun ngajanteng heula bari mencerong kana gawir batu nu taringgul rungkun uyun patin jarumpluk tangkal paku andan ngaguyun lukut kanel meni nebak para mitra meni nebak didinya mung hanya kal waktosna kabujeng seep